Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kasempatan anu sae ieu urang sadaya bisa kempel dina kaayaan sehat walafiat. Ibu kepala sekolah anu kusim kuring dipikah hormat, Bapak Ibu guru sadayana anu kusim kuring dipiajrih, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipikanyaah, langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin kasehatan ka urang sadaya. Salawat miwah salam mugia salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina danget ieu sim kuring Muhammad Rafi Subandi ti kelas 8A ngadugikeun diantara ngeunaan pentingna miara kebersihan di lingkungan sekolah. Rencang-rencang sadaya kabersihan teh kaasup tina sabagian iman. Artina urang salaku jalma anu iman wajib ngajaga kebersihan diri sareng lingkungan urang. Utamana di sakola urang. Sakola teh imaka 2. Di dieu urang diajar sosobatan jeung neangan ilmu. Kumaha carana urang tiasa betah di sakola lamun lingkunganna kotor? Lingkungan anu bersih bakal ngajadikeun suasana diajar tumaninah jeung sehat. Upami lingkungan kotor, loba runtah, loba laleur, tangtos wae penyakit bakal babari datang. Kukituna aya sababaraha hal anu wajib urang laksanakeun babarengan. Kahiji, ulah mincen runtah sambarangan. Runtah kudu dipiceun kana tempatna sakola urang parantos nyadiakeun tempat runtah anu merenah. Kadua, piket kelas kudu dilaksanakeun kalayan bener. Unggal poe kelompok piket wajib meresihan kelas sangkan bersih, rapih, jeung sengit. Katilu, jaga kebersihan toilet sakola. Toilet teh tempat umum. Urang sadaya wajib ngajaga kabersihanana sangkan nyaman dianggo ku sadayana. Kabersihan sakola lain ukur tanggung jawab Bapak Ibu guru atanapi tukang bebersih, tapi tanggung jawab urang salaku warga sakola. Ka sakola naik sepeda, disada kepret di jalanan. Ulah miceun runtah sambarangan supaya sehat turpi kabetah. Sakitu anu tiasa didugikeun ku sim kuring. Mugi-mugi naon anu didugikeun ku sim kuring janten pangeling-eling pikeun urang sadayana sangkan leuwih getol dina miara kabersihan. Hapunten tina sagala kakirangan sareng kalepatan sim kuring. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.